mentak aneh kuarima dagang ti peuting baheula mapan ku kolot teh ai magrib titah nutup dagang teh ulah sok muka geus waktu istirahat kuarima magrib malah muka dengan dunia teh lain waktuna kuarima baheula mah beurang jang neangan dunia mah peuting mah jang istirahat akurkeun jeung Al-Qur'an wa ja'alal laila sakan mantak ulah nuturkeun Yahudi ulah nuturkeun Nasrani urang mah urang bae dagang berang magrib tutup geus bae usaha berang jatilok aya nu macul peuting tapi kuari mah justru macul ti peuting bae komo tamah macul sawah kobakan hiji mah nu mencong atuh peuting bae tah ieu wa ja'alal laila sakana mun urang nuturkeun ieu istimewa berang dagang jam 5 tutup atau menjelang maghrib gas ulah kabita ku dunia mandi maghrib gas beres tas maghrib gas ulah buka deui langsung urang lamun dek ngaji urang lamun anak-anak ayo pagahan sampai isya as isya heula berjamaah terus ka imah sare urang minta ka Gusti Allah ya Rabbi hudangkeun abdi jam 1 abdi teh hayang tahajud rugi amat asana lamun peuting ieu teh tahajud lantaran ieu waktu teh moal balik deui nu kamari ge moal balik deui nu kamarina deui teu balik deui abdi Gusti hudangkeun ke jam 1 Gusti hayang ibadah ka Gusti udang ti peuting urang tenang lantaran sarena berang keneh jam 9 jam 10 ngenaheun ban Allahu akbar tahajud lantaran cak Kangjeng Nabi Gusti Allah teh anna li ibadan yuhibbuni wa uhibbuhum sanyana kaula boga hamba-hamba anu resepkeun jasa ka kaula nu kula ge resepkeun jasa ka anjeunna ustakuni wa asaku nyana rinduan ka kaula kula ge rindu ka manehanana saha eta kumaha cirina jelema-jelema anu ti peuting hudang ti peuting tadarru ka kaula ti peuting ceuri ka kaula ti peuting zikir ka kaula etalah jelema nu cinta ka kaula kula ge cinta ka anjeunna anu manehana rindu ka kaula nu kula ge rindu ka anjeunna ke lamun terus-terusan kos kitu lantaran saling mika cinta saling mika rindu ku kaula bakal dibere engke maziah-maziah kelebihan-kelebihanana tah Gusti abdi teh hayang ngarasakeun nikmatna ibadah cara Kangjeng Nabi mah kapan tahajud teh fardu abdi hayang ngarasakeun ibadah cara para wali mah tahajud teh unggal peuting abdi hayang ngarasakeun ibadah cara guru-guru abdi ulama-ulama nikmat teman sarena teh tadi diatur iyalah wa ja'alal laila sakana jang istirahat endeu kumaha tahajudna jam 1 masih kana wawalak-wakan wawalak-wakan jam 1 jam 2 balik ceramah jam 2 irahat tahajud jadwal panggung kapan teu kumaha deres namanya mah masih keneh ngaji keneh aya nu di imah ngobrol datang ke jam 2 deuk irahat tahajud deuk irahat tahajud deres mun ngobrolkeun agama aya nonton main bola kan hulu sia eta rugi urang geus ulah makan gitu-gitu pareman TV gantiin bede falikul isbah anu ngadamel waktu subuh teh Gusti Allah dalil kana Allah Maha Pencipta dia laila sakana jeung Allah ngajadikeun peuting teh jang tempat istirahat nuti berang tadina capek urut gawe capek urut ngantor capek urut ladang capek urut berbagai aktivitas peuting diistirahatkeun ku Gusti Allah kita istirahat sejenak ke hudang deui tahajud wa minal laili fatahajjad bihi nafilah wa ja'alal laila sakana sahata nu nyieun peuting wasyamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun panon poe jeung bulan dijadikeunana sebagai hitungan jang waktu-waktu panon poe mah kapanggih deui sataun kaporosna
ai bulan maka panggih teh sabulan kaporosna aya falak-falakna panon poe jeung bulan teh nu dijadikeun ku Gusti Allah teh wa kullum fi falaki yasbahu urang sok dibaca panon poe aya falakna bulan aya falakna aya manzilah-manzilahna jadi mual kaluar tina relna bulan jeung panon poe ge lantaran bulan jeung panon poe teh lantaran Gusti Allah geus ngajelaskeun wa kullum fi falaki yasbahun panon poe lempang dina palakna ukuran satauneun kitu keneh bulan berangkat tina porosna tina falakna sabulaneun tayeu dijadikeun aya manzilah-manzilahna wa huwa alladzi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Dina surat Yunus dijelaskeun ku Gusti Allah Allah teh ngajadikeun asy-syamsa panon poe diya'an caang nu teh dina poe barang panon poe bijil masyaallah jarum potong ge kadeuleu nu gelis kadeuleu gelisna nu betot kadeuleu petot nu putih kadeuleu putihna nu hideng kadeuleu hidengna melalui panon poe ieulah wa huwa allazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran begitu ti peuting aya bulan tanggal 13 mulai caang 14 mulai caang tanggal 15 pohara caang keindahan bulan purnama hese dicaritakeunana disebut caang jasa henteu disebut poe henteu tapi indahna pohara jasa ieulah cacaang panon caang bulan nu mantok ku budak nosok dipake bobogohan di handapeun kuburan sugan aya kunti anak nyelap eta bulan ya Allah ya Rabbi di samping Allah ngajadikeun bulan wa qaddarahu manazila aya manzilah-manzilahna jang naon ieu lita'lamu adadas sinina wal hisab supaya nyaho bing bilangan tahun bing bilangan bulan dihitung ku ahli palak teh mimiti ti April afamtun maisarhun yun jalhun sarun agasun sepsun jun burujun simaliun April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September ieu adalah buruj simali bagian kaler okmizun nop astun deskauzun janjatun febdalkun burujun janubiyun eta mulai nu genep teh tadi adalah buruj janubi aya us-usna didinya afhamtun hartina April ham hartina buruj hamal yakni eta bintangna bintang hamal usna 9 jadi berarti urang lamun deuk hitung palak teh deuleu tah dina apakah ieu teh bagian shimali apakah bagian janubi artina shimali teh keur lempang kaler panon poe teh apa keur lempang kidul lantaran ieu teh aya falak-falakna aya bagian kaler aya bagian kidul engke waktu salat ge beda-beda waktu salat nangke asar teh aya jam 3 lewat 10 aya jam 3 lewat 4 aya jam 3 net lewat 5 aya deui engke jam 3 lewat 30 menit magribna lamun urang keur make jitu waktu Indonesia Barat engke beda-beda kecuali orang make waktu gorbi lantaran waktu teh aya waktu gorbi selalu jam genep bae aya waktu istiwa zohorna selalu jam 12 bae mun urang ngaji palak dek make istiwa zohor asa jam 12 zohor asa jam 12 zohor ngan kudu ditimbang make rubu nah eta teh waktu ngaranna waktu istiwa baheula mah di hareupeun masjid ulama-ulama nyieun waktu istiwa lantaran eta mah bertepatan jeung panon poe lamun henteu angkeub mengangkep teu bisa aya tek nololkeun paku sakieu dijieun ku urang kitu non detik-detik jeung menit-menitna asal tepat bae saperlempeng kalangkang kadinya berarti jam 12 istiwa ngaranna istiwa teh ngaranna tah atawa urang deuk pake waktu gorbi magribna selalu jam genep tah lamun bulan puasa
kurang nyetel waktu gorbi ngeunaheun jadi geus teu kudu kurang leuwih asal jam genep magrib asal jam genep magrib engke waktu Indonesia Barat mah mungkin jam genep lewat 5 jam genep lewat 10 macam-macam atawa jam genep kurang 2 menit pokoknya mah urang nyieun waktu jam genep magrib wah nu kolot mah kaburu modal geus teu ungkulan ngaji kos kitu geus teu siap berpikir geus nu kolot mah boro-boro mikiran waktu pikiran beuteung ge datang moal ka magrib cak kena ieu incu eueuh mah nya ge nginum sarua bae tolol Ih, saha ciptakeun wasyamsa wal qamara husbana. Kulantaran aya manzilah-manzilahna geus kurang atuh ayeuna mah bisa dihitung melalui palak. Sia lahir bulan naon? April. April berarti ieu Skoprio. Hamel. Berarti ieu Ustaz 9. Sangaran sia? Ngaran aing Teddy. Teddy hayang ka sia? Hayang ka Sarwiti. Hitung huruf anu hirupna nu paehna ulah. Sarwiti hiji sin, ro paeh ulah dihitung. 2 waw hirup, 3 ta. Sin genep 10, waw genep 10 genep, ta 200 genep 10 genep. Ngaran sia Teddy. Ta 200 dal 4 berarti 204 lobana wewe kuari setahun teh adalah 12 bulan bagi 12 Sarwiti tadi sabaraha 300 260 genep bagi 12 sabaraha cepat kalkulator masih keneh aya keneh nyesa bagi deui 12 sesana tina 12 sabaraha engke Tedi bagi deui 12 sesana sabaraha masih keneh loba keneh bagi 7 teh poe bagi 7 deui sesa tina poe sabaraha ieu jadi dukun ya diadukeun yang ngaranna ieu nah ternyata nyesana teh oh ieu mah lamun ieu opat Sarwiti opat ngitung ti Ahad Minggu Senin Selasa Rebo wirid ku sia tapar Rebo ye sia ujianna geus lah pokona jam sabaraha cenah kiai ngawiridna magrib batur salat siang ngawirid teu kudu salat diutang dihitung diutang pahala karena ge husbana tuh wa ja'ala syamsa wal qamara husbana Allah ngajadikeun padon poe jeung bulan dijadikeun sebagai hitungan yakni Allah subhanahu wa ta'ala ngajadikeun ukuran tina cepetna panon poe kendorna panon poe nah ieu teh aya kecepatan aya kendor panon poe teh lumpangna tapi geus ditakdirkan ku Gusti Allah seperti eta geus dijadikeun bulan-bulanna tahun-tahunna engke dijadikeun ku ahli palak mah aya tahun kabisah aya tahun kitu basito ke tahun kabisah sabaraha tahun basito sabaraha ukuran-ukuranana aya dina ilmu palak mah nu mantak teu kacaletot dihitung kurang tahun naon ieu hitung geus tanggal hijina mana tanggal hijina bulan Ramadan teh poe naon geus moal misek lantaran geus dihitung melalui ilmu falak wasyamsa wal qamara husbana asal diaji bae lantaran menang ulama yakin geus ulah make hitungan menang Amerika kunaon emang kurang otentik apa naon urang dilojokeun sebab hitungan kitu Amerika urang teu boga rumus asal dek hitung bulan Ramadan nungguan heula ti mui nungguan heula ti Amerika nungguan di luar negeri ndek ngitung bulan Ramadan bae ge kumaha mun dilojokeun nyieun cenah urang rumus can bisa urang nyieun rumus
encan bisa make hitungan-hitungan nu kuari anyar teh urang teh can bisa nyeun rumus ari make Sulamunairen nah ngaji nyeun rumus sorangan ngaji nyeun rumus sorangan beak cenah eta jieun ku sorangan wawasanna leuwih ke depan kurang kumaha Syekh Mansur tapi kuari coba kurang jieun kurang eueuh nu becus sa Indonesia profesor mana titah tanyieun rumusna teu bisaeun nungguan ti Amerika bae kumaha lamun digicelekeun ku Amerika nu matak ngagiclek bae ngahajanyana matak dirumuskeun di internasional di Saudi Arabia ternyata nu menang tetep Sulamunairen nda kumaha deui atuh coba nu kamari teh saralangan teu digedekeun bae beritana lantaran pamarentahna di salah coba orang mengamati hitungan internasional jak kamari teh dirumuskeun unggal taun ge nu menang tetep Sulam diulah-ulah ngaji Sulam tetep menang nu kumaha tuh ulah micen mata ulah micen ceuli jak kabeh ge kuari mah geus jararitung kuari mah informasina global nyaho kuari ke dirumuskeun di dunia internasional palak kamari pan anu salah mantap Malaysia yang serikeun ke Indonesia kami belajar parak di Indonesia kenapa orang Indonesia tidak memakai falaknya orang Malaysia belajarnya di Indonesia kunaon ai Malaysia na akur jeung Sulamunairen ai Indonesia henteu nya serikeun orang Malaysia kemunduran Indonesia loba jasa dibandingkan jeung Malaysia nu tatadina orang Malaysia berguru ke Indonesia kuari orang Indonesia berguru ke Malaysia hulu sia bego teu boga kaisin meureunna teu bisa nyeun rumus urang teh teu bisa nunggu ti ditu nu mantak moal wakang ngaritung kuari teh can ngaritung teu boga rumus ke asal bulan Rawah nungguan rumus turun ti depag karak dihitung tinggalin oh. Wasyamsa wal qamara husbana tinggal ngaji baik dek ngaji Sulamunairen mangga dek ngaji Durusul Falakiyah di Jawa mangga akur tak bakalna Durusul Falakiyah mah beda seutak setik jeung Sulam selain ti eta cak guru kula dua guru murid daripada Syekh Mansur bener mah bener ulah dipake dua bae nu dipake mah hiji Sulamunairen dua Durusul Falakiyah ngan kesulitanna Durusul Falakiyah mah make logaritma lamun teu ngaji logaritma tuh moal bisa mata kula mah ngaji heula logaritma jakeul baheulana sakola pan SD kelas 6 heula log aji mantap kau kesulitan namun orang geus ngaji mah geus yakin menang ulama beres tuh aya abah mah ngos gituna kieu bae teh babarita Januari Februari Maret April Mei Juni Juli balik di Agustus September gas nyado sarua atawa make kitu Japar Sodik mah 5 tambah 5 bisa eta teu pake anggaran puasa ulah jang naon atuh eta yang hajatan tah maksudna babari bae abah mah ulah mun yang hajatan los pake tetep Sulam Durusul Falakiyah jadi dihitung wasyamsa wal qamara husbana panon poe jeung bulan dijadikan sebagai hitungan untuk hitungan Arafah untuk hitungan lebaran untuk hitungan puasa untuk hitungan bulan urang bisa nganyahokeun bulan ieu sabaraha harina yang kepentingan nu mantak Kangjeng Nabi ge ditanya yasalunaka itu anil ahillah Kangjeng Nabi ditanya Gusti ari eta si tanggal kumaha eta maksud kumaha mimiti leutik kaju gede haju ke ngaletikan yasalunaka anil ahillah sahabat naranya ka anjeun Muhammad tentang bulan-bulan sabit mimiti ayat gede gede tanggal 15 ketika ngalemes letik ke aya deui kumaha Kangjeng Nabi ngajawabna qul hiya mawaqitu linnas
eta mah waktu-waktu pikeun manusia aya waktu Ramadan aya waktu lebaran aya waktu Arafah jeung wukuf jeung waktu-waktu anu sejenna nu ditanyakeun bulan nu ditanyakeun tentang bulan sabit dijawabna ku Kangjeng Nabi hikmahna di jero bulan aya waktu-waktu kul hiya mawaqitul linnas usbana itu mentak lamun kuari urang boga anak daek masantren teruskeun kadang ngaji falak kena nyahun falak salafus sholihin falak anu kuarina make komputer aji jang perbandingan nyukomna aji dan lain sebagainya sanajan orang nunggu rumus di Amerika aji mah aji baik nu bagus sama orang gitu aya nu zina laporkeun ka pemerintah ka desa di desa teh paranti itu ngabereskeun berbagai urusan di desa. Desa lagi urusan. Ada apa? Ini saya menemukan yang zina. Tua pemuda. Muda. Ya udah selesai nanti dah. Tinggal dah. Selesai. Tua yang kunyana. Di kumah selesai nah. Di orang ngandelkeun pemerintah dakwah nol besar. Sekali deui ngandelkeun pamarentah ti mimiti desa datang ka parlemen dakwah ngandelkeun pamarentah nol besar moal selesai hukum untuk menyelesaikan urusan dakwah urusan keagamaan cenah kiai nyanyawanan aya janu selesai di mana di ditu di mana jadi itu coba dulu tadi itu dihukuman ku jaksa. Oh, selidik lah. Nah hukuman ieu bener-bener hukum apa lain? Selidik punya selidik goreng make nyawer. Hukum tiap berjalan pakai saweran, pakai sasalaman, pakai jalan dapur. Daek modar kos gitu. Sekali deui daek uga ledeg sia hakim lah daingna. Karitu 150% gitu. Itu 100 deui gitu. Jaksa-jaksa di Indonesia karitu. Panjenengan kiai nyanyawanan, nyanyawanan anu mantes di kejaksaan sidang bebeja ka aing. Terus karitu tah ulah cenah kiai daek kejaksaan. Wah, halo. Dipak ulah mah, dikelap punya nanti. Pas gitu deh soalnya sahat. Jadi nyawana di nu arenggeun. Nauzubillah min dzalika mudah-mudahan urang ulah datang ka kejaksaan. Mudah-mudahan dulur urang ulah jara di jaksa. Mudah-mudahan tetangga urang ulah nu jara di jaksa. Mudah-mudahan nu jara di jaksa mantu. Saya ngomong tapi itu sakabeh nah ya we di antara 100 meureun nu bener hiji aya hiji mah aya bener jasa bener rada mun jaksa anu kos karar itu atuh di tengah kanarakananya na di sisi sadengkul lah dan angel dengkul ya terus gitu ya ibab dakwah mah di Indonesia mah kakak kurang nyaritakeun lempeng bagi lempeng geus asa kasinggung bae kakak nyaritakeun lempeng doang nu berkaitan mah geus asa kasinggung bae komun kiai nanti ikhlas kecuali lamun kiai na ikhlas moal kasinggung oh aing teh salah kamu haju kiai ribut jeung jawara solo da kiai hinggung jeung aing kiai na teh ikhlas jawara nama omol ribut mun kiai na ikhlas ngomong sebab sanajan dicabok pasti cicing bae kiai coba kunaon dicabok bohongan hinggung-hinggung adu patok cabok sia wae jeer bae ka kiai cabok alhamdulillah sia alhamdulillah cabok deh alhamdulillah tilu kali dilawan atuh ku kiai ini
pujian ngacengkang bago pilih moal malutang kaeleh kiai moal jasa sudah kayak malaikat ngunurungan jotosan sekali 2 kali kena ka 3 kali mah pujianana Masya Allah. Urang tuluikeun masalah materi pangaosan urang tentang wajib napakah. Wajib nganapakahan si bata ka anak di mana anakna miskin teu boga gawe. Dibalikeun deui atawa bapana nu miskin. Wajib anak nganapakahan kanu jadi bapak. Datang ka kudu dijual harta nu aya jangan napakahan bapak mun teu gawe aya dijual moal kabawa pae ieu kabeh. Tu keneh bapakna aya dijual jual tanahna jangan napakahan anak. Sanajan berbeda agama, urusan apakah mah tetap baik berjalan sebab eta mah urusan kemanusiaan. Kemudian wajib kanu bisa usaha kudu usaha neangan jang napakah. Nganapakahan diri ulah ngarepotkeun ka batur. Urang kuli, urang ojek, urang kuli panggul, ngabeca, jadi keni, kabelah dia dagang, jeung sajaran. Kumaha lamun boga jang sakadar kacukupan dahar, anak susah-susah nama, ngan aya jang dahar mah wala tajibu lima likin kifayat. Itu wajib kamu jadi bapak. Nganapakahan anak da aya jam sakadar dahar mah kitu keneh anak ka bapak susah nama ngan jang sakadar dahar mah aya teu kawajiban si anak nganapakahan bapak kitu keneh wajib nganapakahan kanu usaha anak susah ngan gawe pabrik bapak tu wajib nganapakahan dahar minum kan jadi anak lantaran anakna digawe atawa bapana digawe ngabas saya tete anak wajib nganapakahan bapak sanajan susah lantaran bapak boga pagawean nu ngahasilkeun jang sakadar daah diatur ku agama seperti itu. La tajib wa tajibu li fakirin gail muktasibin jelema fakir beneran teu bisa usaha bae sapasakali beneran ki zaidna lumpuh wajib ku bapakna dibere nafkah atawa bapana nu fakir tuluy teu usaha lumpuh deui anak wajib nganapakahan kamu jadi bapak atawa termasuk kana lumpuh keneh itu gering bapana fakir kemudian teu usaha turuk-turuk si bapana teh gering bimarodin wajib anak nganapakahan bapak nu gering terus napakahan sapisa-pisa di samping dahar jeung minumna deui oge itu urusan katabibanana hayang dibawa ka mana kewajiban anak bah kula dia ngogoler bae kurang puguh bae saminggu ye gering beureun apa mah gering rubah ieu turun ka dokter tuku masih apa orang kadima kegelam mah obatna jore dah bagus-bagus aya enggak usah ada kasih kau mahal kau aja jutaan dah akhirnya mereka gelam azan aing kegelam meureun moal jago ada aja kalau anak dua gitu ulah teu teuing we dibawa ka gelam Masya Allah
Saralah ke obatnya, obat darah tinggi diberi obat emah. Aduh teu beres. Kontras. Eta kewajiban gitu. Atau anak, gering anak teh. Tidak aya teu upaya jaba teu bogana naon, fakir terus gering kewajiban kolot ngurusan anak. Bawa ke dokter samping dahar jeung minumna oge urusan-urusan kesehatan anak. Tah itulah aturan agama. Ieu mun dipake ngareuna. Aya nu ngalayan tetanggana Pak, saminggu teu kadeuleuh gugung ya. Haji can ka dokter, ai anak. Lah, boga anak ku boga anak. Hitung boga anak berapa aya 12 mah anak. Geus anu ngalayan can. Anu ngalayan jasa. Iya, tieu mah kumaha gangkeun anakna. Teu kaur ka di kantor teh anu di pasar teh adin saja bana. Masya Allah. Eta bapak gering anak teu kaburu ngurusan bapak. Ya Allah, ya Rabbi, kata lain saya tiga tanu kau sekarang itu. Bapak, dikira berbakti nak kami jadi bapak. Tah etalah wajib kanu fakir, teu bisa usaha, wajib dinafakahan. Mun lumpuh atau budak atau edah. Nu kamari teh. Jinggul wajib kawalina amru sobir alal iktisab idza qadara alaih. Lamun anak fakir budak leutik ngan geus bisa digawe mah saeta bapak wajib nojokeun anak supaya usaha abet ka hareupeuna teu hese. Mun dimodalan teh mah dimodalan kurang usaha tas ya usaha atuhnya ya atuh lamun teu usaha mah hararese nah ieu kurang dijejeukeun atawa dibawa kurang ka dulur urang boga material. Waalaikumsalam ieu teh saha ieu pugu anak ieu atuh pasantren teh sakola teh jaku fakir teh ieu mah dititikeun bae di dia supaya bisa karena ngitungan penteng, ngitungan bata, atau ai bagus atau alam dia bagus atau bata na tadinya habekeun. Eta terjoge, taliti, supaya jangan mandiri. Pas kitu teh, masya Allah diatur ku agama. Walil walihan musagir alal iktisab idza qadara alaih. Kisah jika anu minggeus nyana bisa dahar ti hasil dirina. Hasil usaha dirina. Kumaha lamun ieu pausahaan anu haram. Aya oge nyana mah bisa ge nyeunan gitar. Di sisi mana ya pabrik gitar. Jadinya nama ngitungan bata teu bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Asal tas 5 besambilan. Terus gitu bata mangga. Asal tas 5 sambilan. Kita gedek esek. Ya urut nasar bae. Ngaringkel nah. Di situ bae tuh ngaruh ke sekolah. Hei. 5 genep 7 gitu. 5 9. Sekali ruwat beres dipecat, apa dompet dipecat atuh. Rugi tukang batu atuh. Eta rugi nu meuli. Hese bae hese tah ngitung teh teu daekeun bisa bae ngitung teh hese. Tapi pas menekan teu bisa disarua bae. Ngombalian apa? Ngombalian lah hese. Asal ngombalian kuduna ieu teh 50, jadina 90. Rugi supir. Tapi aya pabrik gitar, nyana bisa nyeunan gitar. Bisa ngahua, nyaon teh sia ngahua. Kalau baheula lah ngahua. Sekarang Jakarta naon, dua. Dua humahum, dia humahuna. Nyeunan gitar lo bisa haram pertama alatul lahwi. Atau nyana mah lantaran hirupna di Karawang, jadi nyeunan kendang. Misalnya tak ulang jadi tak nyunan kos itu kan bisa nyun kenang alatul lawi itu haram.
Atawanya na cicing di Bandung na, iya bisa nyeun nu kitu nan kadang-kadang. Bagaimana na? Yawan dia saja. Aduh, Gusti, awal lagi. Kalau tak lama eng berarti penyahoan kan kangarana. Isi banyak biola. Berarti sok berenang. Ayo langsung dia naon ngaranna. Mana tak sok nonton golek berarti kan. Aduh. Tak eta bisa nyeun kos kitu mah haram tak digawe nu kos kitu teh haram. Lamun nyanda digawe di alat lagi haram. Ku ayana sakitu hasilnya dia tuh haram. Tetanya lah sanajan bisa digawe ngahasilkeun duitnya leuwih ti dahar. Wajib bae kolot napakahan ka eta anak sanajan anak bisa digawe di paharaman model kos kitu sebab eta mah haram. Kita gugur kewajiban kolot tetep bae supaya rapi anak teh ulah ngadahar barang haram. Haram tah digawe di alat ulah. Termasuk lamun di minuman keras haram. Ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal haram. Jadi kesimpulanana lamun aya hiji anak digawe di tempat anu haram, haram hasilna. Anak haram hasilna berarti gugur kewajiban bapak nganapakahan ka anak sanajan anak mampu ngahasilkeun jang napaka dirina tina usaha haram. Elektronik mah teu haram kama kumaha ngagunakeunana teu mutlak. Nu mutlak haram alatul lahwi. Alatul lahwi mah alat khusus idopat alat kana lahwi idopat ditaksis. Jadi alat khusus paranti nang nineng. Itu bae dah ngomong jeung sia mah. Ajeun kan mah lain deui lain kitu ngomongna. Aduh, eta aya idopat ka alat lahwi, alat didopatkeun ka lahwi, didopat ditaksis. Jadi berarti alat khusus pikeun nang nineng. Teu bisa digunakeun kalau salian nang nineng. Andai kata gitar digunakeun kurang pakai zikir mal bisa. Mal bisa di kumaha tuh ngagunakeun piul. Piul kan kumaha aing nyahor ngaran teh rupa ta piul. Digunakeun pakai lain heuheueuyan teu bisa. Suling digunakeun lain pakai heuheueuyan teu bisa. Eta ngaranna alatul lahwi. Setiap alat nu digunakeun khusus pakai heuheueuyan kos kada itu eta ngaranna alatul lahwi. Haram sama. Ari kitu mah bangsa speaker ieu mah lain alatul lahwi lantaran ieu mah bisa digunakeun pakai ngaji. Ieu mah ngan sakadar muka biru shot ngagedekeun suara make alat lantaran geus darurat. Lamun urang teu make suara, teu make alat speaker, teu make alat sarua jeung deuk nuar kayu teu make golok. Teu bisa. Alat mah berarti kumaha makhlukna. Kumaha nu di alatanana geus hubungan alat jeung makhluk begitu eratna. Jadi berarti lamun ieu alat pengeras suara hubunganna jeung ceuli. Saeta teh aya urusan istima. Geus kadengena kumaha ieu ku urang? Kadengena ieu mah ieu. Mun ieu alat digunakeun pake ngenekeun ngawih ku urang, nu kadenge ku urang suarana suara ngawih-ngawihna ge ngawih teh anu meunang. Ngawih teh anu halal. Ngawih teh ti urang mah nyanyi ngawih atawa nyiir eta anu meunang. Menang tapi halal, mubah. Ngawih, mubah. Aya anu haram ngawih teh. Nu mana nu mubah? Ngawih, nu mubah. Jangan ku tulis ya, aing geus ngawih ya. Nu halal ada nyararaos ya. Ya. Tolal badru alaina. Eta ngawih lain. Halal. Ngawih teh cuma lain. Eta ngawih teh. Aya nadaan. Aya nada ngawih teh aya rap kan aja. Aduh, masyaallah. Assalamu alayka zainal anbiya. Ya assalamu alayk. Eta ngawih ngaranna. Mubah halal bahkan sunah. Ngawih teh pas itu. Coba lamun kurang tadi lagukeun.
Assalamualaikum Zainal Anbiya. Assalamualaikum. Assalamualaikum Asqal Asqiya. Assalamualaikum. Wah, udah stres ya kadang. Eta kos kitu teh ngawi. Eta mah sunah halal, sunah menurut aliran ilmu tasawuf ge nu kitu teh sunah bahkan. Naon sebabna bisa narik kana hate sehingga cinta urang tambah ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aya anu pikeun ngalasan ilmu alfiyah. Wala Muhammadun wa ibnu Maliki Ahmadu Rabbillah khairu maliki musalliyan ala nabiyil mustafa. Eta di pondok kok sok pake gundang gendung. Kan diguna tapi dangdutan tolong udah budak. Ini tidak alfiyah. Itu tuh Oma Irama. Beres. Saya tetap mubah tak. Ini tadi mas sunnah hukumnya mubah tak. Fahilul ladzi kamat wa atazidun munirun wajhun limal fata. Nah, eta nu kok itu mubah. Anu haram. Yang itu anu haram mah. Begadang jangan begadang. Aduh, udah kita oh mau nyaritakeun asmara mah haramna leuwih parah. Tuh, geus kanyahoan urang nu mana nu sunah, aing ngaji mah nya urang tuh nu mana nu mubah, anu mana nu haram. Urang nyanyiikeun make bahasa urang tapi nyanyiikeunana nyanyiikeun tentang perjuangan Kangjeng Nabi, halal, mubah. Nyanyiikeun kurang nu dijanjikeun teh perang Uhud, perang Badar pan dinyanyiikeun teh kuari mah tadi syiirkeun. Geunana mubah. Atawa siiran-siiran anu mengarah kana ngabangkitkeun batin, boh resep, boh semangat, boh sieun. Bismillahirrahmanirrahim ngawitan ngadamel abdi siiran. Siapa teu bisa ibu kos kitu mah. Sebab lain diwitan begadang deui ya. Ayo kitu-kitu mah teu bisa tah. Yang luka ditunda bangsa orang sujail akrot ya. Masya Allah. Eta siiran. Menang teman bahasa urang. Tapi nggak bangkitkeun nah. Model siiran-siiran gentur. Karangan mama loba bahasa Sundana. Nyaritakeun rukun wudu, rukun sholat. Baheula mama itu tuh di Bandung teh aya siiran Sundana. Mama Bakri aya siiran Sundana. Eta menyaritakeun rukun salat atawa Bapak Kolot kula Abah Haji Agrat mau boga siiran tauhid. Eta ini bisa jilid terus 2 jilid ayat eta siiran tauhidna teunana make bahasa Sunda. Terus itu tanya nih. Ada orang nyanyi geureuan tapi eta orang bacakeun bae nyanyi kos kitu. Eta urusan nyanyi. Nah, ieu mah lahwi. Alat khusus pikeun lahwi. Ari ieu mah speaker, nu ngaharamkeun speaker can pati bisa ngaji. Can lantaran nya anak teh teu nyakeun ieu speaker teh kun naon ieu takrif dan naon. Mantap. Dijelas kebelah itu tetep bae moal beres. Ngan sareresena munazarahna teu nyaho lebah. Ya sekolah-lantaran teu lebah, nu taslim. Padahal geus sabarakali nu ngaharamkeun speaker teh eleh dalilna, tapi teu daekeun taslim. Berarti ieu mah lain munazarah kabelah dituna teu bisa mujadalah, bisa mukabaro, dosa. Entek teu dilawanan kuari mah kiai. Lah, sabodo teuing geus nyana-nyana urang-urang kumaha hidayah ti Gusti Allah bae. Lamun speaker diharamkeun, golok bisa jadi haram. Mun golok diharam speaker diharamkeun berarti kacamata ge haram. Eta alat mukabir. Lamun ieu alat mukabirus saur, lamun ieu mah kacamata alat mukabirun ningali. Aing mah ngobrol jeung siapa aing mah. Aduh, masyaallah. Panjang geus dongeng neteng maka dieu keur cerita permasalahan digawe di pabrik alatul hawi. Haram, ini satu hasil nage haram. Atau orang jadi satpam di Jakarta, jadi satpamna, jadi satpam didinya merekna aya wujud tirat, non urut ijat urut. Ari di luar nama wujud, non urut ijat, ari di jero na urut.
Hanya jadi satpam na haram. Kos gitu tata. Balik tempat-tempat haram atau duit nanti. Andai kata anak digawe di kos gitu, bapak tetap wajib nganapakahan kado jadi anak lantaran haramat bisa ngajamin karena napakah diri. Wa ilam lakul gai muktasibin namun pengucapkan orang bahwa sifatkan gai muktasibiah surah bian qadaru alal kasabi walam yaktasib walam yakun kama zakarahu lamun tadi mahil tadi hiji jelema fakir kemudian bisa usaha kemudian muriang boh lumpuh atau gering biasa atau budak atau edan wajib dinapakahan kudu jadi kolotna mun anak teh warimah bukanna kumaha lamun aya jelema fakir kawasa nyana lamun usaha bisaeun teu pangadegna sehat tur teu muriang teu naon Zaid anak si Umar gagah waringkas teu lumpuh teu setruk teu gering mun usaha bisaeun jagagah ngan teu usaha doang fakir usaha padahal gagah ini wajib dilapakahan apa itu kudu jadi kolot ini tadi mah ayah hiji anak susah kabeneran teh bisa usaha menuntut bisa usaha lantaran diri negeri atau lumpuh atau manehanana teh itu edan atau budak leutik can mampu usaha eta mah wajib ku kolotna dilapakahan kuarina aya jelema susah jasad hese dahar anu luar biasa ngan jelema nama gagah enak luar biasa kan nyahoan seterakna ya lamun nganggo saking tapat tengah waktu pahara jasa sama jelema pahara jasa komo lamun rangda mah 2 kintal kiri kanan sakintal gagah jasa geus nah hasilnya nana teu yang teu naon sehat, temurian, tegering, tehedan, lain budak, ngan susah, ngan terek, dijawe, mumul jasa. Wajib apa itu diberen apakah kuno jadi kolak, nah, bermasalah ya. Iya, lo baca saya di lembur ruang kok sadari, lo baca saya. Nah, iya dia diatur, fa'akwalun maka sababarakal. Ternyata ayat tilu kawal kehildi ahsanuha tajibu mutlaqan lil asli wal far kalau kahiji tetap bagus nama wajib diberi napakah baik mun anakna nu mumul model kitu bapak wajib nganapakahan mun bapak nu mumul model kitu anak wajib nganapakahan kanu jadi kolot wajib bae teh mah mun anak nu susah kolot wajib nganapakahan kado jadi anak lamun bapak nu susah anak wajib nganapakahan lu kanu jadi kolot nah make jeung wajib segala rupa padahal manyana mundur li annahu waqtahu lil insan ay kallifa qaribahu al kasaba mati sa'imali menurut pandangan agama mun anakna susah bari mumul bapakna aya gablek bapakna bapakna teh goblok asana Inggris eta nah bapakna goblok tanah aya warung aya ngan anakna mumul wajib bae bapak nganapakahan anak lantaran harta teh teu bakal dibawa balik ka kuburan karena moal dibawa balik ke kuburan jeung jore jasa cak pandangan agama bapana sakitu ayahna hartana kujana dicekelan bae anak terlantar jore jasa teh menurut agama atuh mantakna babarengan bae ja hakikat nama eta harta teh lain nu bapak nu Allah subhanahu wa ta'ala keur ngaji mau bener oge bener salah ternyata kiai teh balik baik kai mah dipentak ku anak elah sia beda gawe
Begitu kan. Atawa kuari mah bapak susah jasa. Beneran disaeun mun digawe mah tapi ngaringkuk bae aing ngarokok aya di Samsung. Waduh. Cek anak bapak atuh ulah di Samsung kalau bae kalau sayang hangit kalau mah. Atuh hangit ya paksakeun ya bapak teh digawe. Tetep aing geus sia boga mobil aya di sia motor aya di sia keur gagah mainnya teh bisa mah di Samsung acan ka aing. Aduh, bapak parah. Dek, pokoknya mah. Ayana zia teh geus babaya aing. Nyaho dia. Wah. Keur susah teh ngadalin di budak teh. Nah, tetep bae menurut agama sanajan kolot gagah waringkas teu daek digawe padahal mampu lamun digawe jang sakadar dahar diri nama tapi janana mumul teu daek digawe anak wajib bae nganapatahan kanu jadi kolot. Antara naon harta moal dibawa balik ke kuburan nomor kahiji nomor kaduana jore amat anak mesugih bapak datang ka teu dibere dahar-dahar aca cak pandangan umum ge ambo tasik teu kira-kira ambo taya ambo anta ambo ya sih bahasa Melayu naon coba ambo ayo anta ngeunahan Sunda mah aya ambo segala nah ieu teh jore jasa cak pandangan umum teh jore jasa ieu anak mah boga toko anak boga mobil anak boga perusahaan tapi bapak hiji bae ge tah atau jeung emak datang ka teu bisa dinapakahan atas jang naon eta jore jasa tah anu mantap wajib bae anak nganapakahan bapak sana bapak moal digawe datang balik ngaji ngedaeng nangis moal digawe makan anak bae tungtung namanya nadi jawa ente, anak-anak pakan ente, bisa pakai di jero imah nya ente. Kumaha? Biaya atuh. Neangan lo mahal-mahal atuh. Neangan lo mahal-mahal atuh. Sisi jalan menurut itu. Karena iyalah masalah anu bergulir di urang matak temetkeun ngajina abe urang disalametkeun ku Gusti Allah Subhanahu wa taala di dunya wal moal kebal hirup di alam dunia teh moal kebal jasa anak ieu loba ai kolot maka anak geus teu dicaritakeun tama loba jasa anu dedeh jeung nyaah ieu jang anak itu jangan mun dibeja mun urang ngadengekeun kolot teh itu meuli sawa jang anak ai itu jang anak lain jang sasaing mah geus teu padahal mah sawarna jang nyana ieu ngan tetep anak bae kat pake tatagenan tapi lamun anak mah ieu barang beuli cilok jang kolot geus bisa mah ditawar deui jang kolot lain kolot ieu nah ade ge pahe sadari itu teh anak teh tadi cikupa mah tah asa ngomong saja tuh jang kolot mun kieu mah ngeunaheun jasa urang eja meuli sawa deui jang naon ai geus cukup tapi pandeuleu bapak sugan be ai bapak aya deuleu-deuleueun mah kajenting kena tentrem ibadahna nyana mah teu meunang digaweun ka aing mah teh mengaku dong tak diakukeun jang bapak anu ngurusanana aya hasilna los kabeh jang bapak deuk kumaha jang bapak bae geus sarang ta anak nu kos kitu teh sar oh cenah oh geus kanyerian ka jeung duku wae taklana Masya Allah. Iyalah masalah nu bergulir di urang ge nya. Besi urang jadi bapak, besi urang jadi anak, pas urang keberan ngaji ieu suari tinggal dipake bae. Anak terlantar, ulah datang ka terlantar, urang teh bapakna. Jore jasa. Ulah-ulah cak Gusti Allah, cak masyarakat ge umum artina eta bapak sakitu sugihna anak meneh ente jasa ku korek-korek dur pasal teh bapak. Jang naon neuleuh umur moal kebal deui bapak mah ambean ge embun-embunanna geus bau kuburan nu sabenerna mah tapi eta luar biasa berat teu jasa mere kanu jadi anak teh eta kolot teh ieu mah mere ge jang dahar itu mah mere jang hura-hura
Bapak gede, sia kamari bulan kamari ban ku aing dibere 10 juta ieu geus mere deui bae minta deui bejang naon. Ah, nyawa sorangan, pan kula mah bergaul. Sia bergaul naon? Ah, panggeus ulah nyawa pokona mah kula mah yang 10 juta deui lah. Teu lah ku aing nyawa. Ulah kudu nyelidik bapak mah mere ka kula ja aya ieu ke. Ai. Heula ka sia. Bapak ku koret aja saya mah sebut koret ge. Heula. Waduh, barang kagelam teh keur main sodok di gelam. Masya Allah, di Pasir Gadung ayah deh main sodok-sodokan, di lembur deh. Ya Allah, ya Rabbi. Baheula main sodok itu teh di Grogol, lari di Gelang ayah, di Pasir Gadung ayah. Atuh kudu nama kulurah di eueuh-eueuh. Eta anu main ge lurah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Aduh, pekerjaan kiai nyahoan bae, atuh lain nyawan aing diundang nyalateun. Naik mobil angkot dari BCD, main bola sodok di Pasir Gadung. Innalillahi. Komo tama di gelam nang emang parantina. Terus lamun di gelam geus eueuh anu sok udang dibeuting, asana tama disunamikeun ku Gusti Allah. Di gelam, sakali deui sia nyaraho ka lembur gelam. Cilok oge aya deui. Aduh, nganong cilok mano main nama orang Cikupa. Tungtung nama kerja sama sama berarti. Saya cerita gua di mana saya tinggal sedih nabe orang lelembur keayaan kos itu. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Nauzubillah min zalik wa min zalik. Jelema anu deus ka Allah mandalanu kitu teh sedih saha nu sok maena saha nu ngayakeunana. Tungtung namangan bisa ngadoakeun ka Gusti Allah. Mudah-mudahan budak dibalikeun hatena dina teu bener jadi bener. Lantaran urang make kekerasan jeung kekuatan kuari mah hese jasa. Salah seutik polisi. Ulah-ulah naon Noel doang Noel. Pajarna gebug bae. Geus hese jasa. Hukum teh geus teueuh bejang dakwah. Teueuh jang dakwah. Masya Allah. Urang nampiling anak laporan ke polisi, kurang kena sanksi deh, isi negara dan jadi naon. Gesagalah, gitu dah tinggal. Nyelenuk itu kagusti be babalik mun. Aduh kan sepanjang jalan lo baca sanu gitu. Gitu tinggal ulah ke mana-mana ngadoa we. Lantaran ieu mah amdala. Gaul kahiji, gaul kedua almanhu mutlaqan. Dilarang keras memberikan nafkah andai kata anak susah, bapak sugih, si anakna teu gering, teu setruk, teu muriang, mampuhun mun digawe gaul kedua mah. Ulah dibere ku bapana. Naon sebab? Listigna ihiti kasabihi an gairi. Lantaran nyamamun boga kadaek. Makbul boga kadaek. Bisaun sebenarnya jang sakadar dahar. Kulantarannya na bisaun gawe jang sakadar dahar. Bapak ulah bakal mere kaju dari anak. Dan antep kegelana. Diwarak wae. Kaeta lantaran gagahnya. Atau bapana bisa gawe. Bisa gawe, tapi tidak gawe. Ya sekadar menagarakan tangan kan jadi anaknya. Menta. Ulah diberi, yes, ku anaknya hilaman. Diwaral datang ke mana, ya lantaran bapak teh jag-jag waringkat. Ngojek, bisa, macul ya, bisa. Segala rupa bisa, tapi kadaek doang. Nah tetep baik ulah, waka diberi. Kenakan mandiri hirupna. Lantarannya, nah diberi tanaga tubuh si Allah. Jadi gunakan tanagana Allah. Tersepentisan ke jelema. Anu diberi kesehatan, kagagahan. Ajunya nana menta-menta. Tak goreng jasa. Goreng jasa tak. Kai paminggu beka dia tak loba anu menta-menta. Di dulu sehat walafiat. Sebagus. Ulama sebagus lah. Di pasar menta-menta, di jalan menta-menta. Ai kitu mah tadi Tangerang teh nusuk menta-menta, di dele kurang sukuna bener-bener buntu. Leungeun ge buntu. Atawa boga penyakitan. Nah, eta mah wayahna urang karunya sakadar dahar mah teh beres. Hari ieu mah gagah kumisa boda deui. Kumisa gede, teman-temannya wah. Ieu betul bagus sama pas itu toko bagus. Menta-menta pos.
termasuk kiai ge cek ahli sufi mah kiai nusok proposal eta adalah kiai penghinaan terhadap dirina lantaran diberi ilmu nyana tapi nyana menta-menta kabat proposal telepon menta-menta ngaran menta-menta eta cek ahli tasawuf mah lain kiai Allah nu kos kitu teh kiai dunia. Jadi ulama suka asupna, masya Allah, ambalai itu ulama suka. Terus diberi ilmu ku Gusti Allah, ulah sok minta, hayu baik, amalkan ilmu, orang praktekan, terus tak baru ka Gusti Allah urusan kos gitu. Nanti kudu minta engke ge dikocorkeun ku Gusti Allah. Asal urang lagi dipake karido ku Gusti Allah moal kata. Ulah sok kayak gede-gede segala boga majlis bagus, segala boga pesantren bagus. Ulah kudu hayang-hayang kos kitu geus bae bari ngaji. Eta digerakkeun ku Gusti Allah aya nu mangbangunkeun majlis. Tinggal alhamdulillahirabbil alamin. Aya nu mangbangunkeun pesantren. Alhamdulillahirabbil. Aya nu mangbangunkeun masjid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ai kudu menta-menta jeung proposal komo ka pemerintah mah. Lain ulama akhirat tapi ulama dunya ulama su. Mun dibahas jero teuing mah disuka teh. Ieu kok kitu eta ikut dari menta-menta teu meunang nu boga ilmu, nu boga tanaga, nu boga wawasan, sehat jelemana menta-menta dikutuk ku Gusti Allah nu nomor kedua alman ubadlagan listiglaihi dikasabihi an gairi. Mampu digawe, ulah teu digawe. Mampu usaha, ulah teu usaha. Wah ka dibere. Jadi sama kontroversi antara kaul kahiji, kaul kedua berlawanan. Cek tadi mah boleh bae secara mutlak. Cek kedua mah ulah bae secara mutlak. Tinggal kaul katilu. Jadi itu bisa jadiin kaul-kaul. Kurang mah tinggal ngadengikeun doang ngendut mundutan bae. Kalau penting ada uduk aja ngurung male. Hubungan aja tukang uduk malulu. Bazalifu tajibu li aslin la far'in. Kaul katilu wajib nganapakahan kanu jadi bapak tapi teu kanu jadi anakna. Oh. Jadi sumber katilu mah ieu teh siga tengah. Soal kahiji wajib bae nganapakahan reka bapak reka anak secara mutlak. Soal kedua ulah secara mutlak. Soal katilu mah tafsil. Lamun nu miskin bapak wajib anak kajen kukumah ge nganapakahan bapak bah. Nabana kebakaran napakahan bapak. Tapi lamun anak anu pakirna nu miskinna ieu bapak teu kudu nganapakahan kadu jadi anak. Wah, sama ngorak kene, budak kene, make jeung mumul ka bina-bina. Tuh, gitu tetehnya cara nganapakahan. Di antara kaul muslimin panghebat nu mana? Salisu awharu kaul katilu nu kaul azat. Iyalah didukung ku sababaraha dalil setelah tafsir beh urang nu katilu nu hebatna. Jadi kesimpulan anak kuari nu paling hebat teh andai kata aya anak susah, ai jelema nama jag-jag waringkas diberi tenaga dan kesehatan yang terdaekeun digawe bapak ulah waka merek kanu jadi anak kalau wah supaya daekeun digawe besi ka dituna engke teu daek digawe engke anak mah pan keluar deui merjal deui ai dihitung geus 17 ayeuna ngaringkuk be sakumaha besok ngaringkuk teh sakara lain toko Bandung teh sok ngaringkuk be. Tuh, saya menyerah apa ya Pak? Kabayan segala. Seperti kabayan. Tuh, dogeng kalau baca si kabayan. Insyaallah. Tapi, namun bapak kuari Pak. Namun bapak nu susah na padahal jag-jag waringkas. Tetep baik. Anak wajib baik nganapakahan ka bapak. Lantaran anak mah ayana sabab bapak. Ini sebenarnya diwarah-warah, ulah dia ngomong lah, diwarah bapak aing gua ikambok. Jare amat ngomong ngawarah bapak. Anak, bapak ngawarah anak. Sedang da bahasa bapak mah geun, gua ngolo ka dibere diwarah heula geunang. Daekeun, menekan dina sudangna diwarah. Bapak mah bahasa kitu pantes. Anak mah kan dia dibere-bere, diwarah gua bapak aing. Nyawa coba datang ke mana tuh, bapak bapak tidak digawe jasa kan jawab eta bahasa kitu.
Jore tak kos kitu tah. Mangga di urang mah kos kitu ngawarah bapak, ai anak, mung diwalah ku bapak, ai bapak warahkeun anak. Ai anak lah ngomong lah ngawarah ka bapak. Jadi tibalik bahasa. Tibalik. Iyalah nya, geus urang nu jelas sama kudu usaha. Ulah eureun salila urang beuki keneh sangu. Salila urang beuki keneh sangu, mun daharna sangu keneh usaha. Kecuali mun daharna geus batu. Itu untuk usaha. Jangan lawan itu. Jangan cedar. Batu aing mah daharna. Siapa? Nuku siapa ae. Itu batu nang di mana? Sisi jalan. Badan demen. PU hendak aingnya kota. Sajanya hasil korupsi ieu lah. Bukan diharan apa ku aing. Orenganan PU mah geus leuwih ti heula ngadaharan batu. Sarung kan gua di. Aduh, masyaallah. Gusti. Nah gitu guys, kurang lamun dagang, usaha, nu bagus, ulah datang karena hasil tinu haram, lantaran hasil tina perdagangan nu haram, hasil tina digawe nu haram, hasil tina usaha nu haram, tinggal gugurkeun napaka, mun anak ka menjadi bapak, tetep ambek haram mah teu dianggap. Dianggap nentak make kasokanan, inget ka dongeng abah bae, abah mah baheula sok ngadongengkeun sababaraha kali aya Cina di pasar Kemis, dagangna dagang endog bae, embungeun nya nama dagang kotok, istiqomah endog bae. Endog bae nya nama geus batur nu dagang kotokna. Ikeun nu dagang kotok ge tah baheula mah geus bae kotok bae, embungeun dagang bebek. Geus batur dagang bebek. Nah, tukang bebek ke embungeun dagang soang soang. Jadi ngarangki geus kapange di pasar teh solo tukang endog jeung tukang kotok solo sebab teu silih. Tukang kotok jeung tukang bebek solo. Tukang bebek jeung tukang soang solo. Ai kuari mah bebek dinyana. Kotok dinyana. Endog abong-abong boga modal tuh wabe geus disebutna ge market super. Tarasi segala aya. Tarasi aya di dinya. Meakeun batu. Jeung teu meunang sliding-slidingan dina usaha mah kalau masuk dongeng dina kitab da. Hiji jelema kakak adi ibadah bae ka Gusti Allah, magaan ngejah bae taduaan kakak adi. Ai praktek ka beladina lantaran ikhlas dan nambagahan ngajina akal isu-isu bae aya orai mawa duit sadirham kada teu limana ke orai lumpah cokot ustad meureun itu namanya ke isukna deui aya deui orai ka dieu mawa deui sadirham mau cukup tah nya namagahan ngejah jadi diberena ku orai kitulah kakawasan Allah subhanahu wa ta'ala nya bertafakur be kakak adi duaan nya ieu urang alhamdulillah aja sanajan murid ka urang bapana teu perhatian ge urang mah ja ikhlas tapi Allah maha kawasa ieu orai nya urang cukup ya malah asal leuwih ti cukup ieu mah jadi dirham teh pan uang emas masyaallah 4 gram lalagan tadi sedengkeun gua di mah pan 400.000 jadi lamun opat kali opat sabaraha tuh aduh sapoena sakitu leuwih ti cukup cek cenah ieu urang dikiriman ku Allah melalui orang saminggu sabulan mulai kakana orang pasti mawahan telepon ieu nya ieu meureun ieu harta karun teh dituna. Kajen guku mah ge aya ieu di kituna ieu loba jasa. Urang teh angge ieu ka ditu ieu ka puhuna. Jelema teh kok kitu bantah. Jelema teh kame kok kitu tah. Kok kitu urang dibere jadi bawahan teh pasti itu teh langsung ka bosna urang ka bosna bae ieu. Eta ulah kosok itu aya dihandap bae. Ini jadi anak dari tukang ukur udah sok yang wau jeung bos ngarangki jadina henteu silih sliding cek adina ulah ka geus urang teh kieu bae dicukup urang ikhlaskeun bae lah geus aya-ayana bae tu dikiriman ieu geus alhamdulillah ku Gusti Allah yang gitu urang lamun terus ka puhuna mah di mana ieu nya pasti harta karun kajen gogo mah ingat ka menteri golong aja ieu dengan harta karun bang menteri sih kos kitu dengan harta karun.
Nih, cakakana tetep aing mah ieu pilingan yang diteang ka ditu sebab pasti nu buat jasa jeung loba jasa. Urang aya dikiriman saya pikir mah pan cukup jangkar doang. Ai ka ditu mah kampuhuna ku urang teh bisa nyugima, bisa meuli mobil, pan. Ayo, bisa kawin deui enggak itu deui. Sakadina ulah. Urang ikhlas bae bisa diberikan Allah. Biasa tuh isi teh mah aing bae ka ditu. Begitu isukna orang yang ada datang diintip punya nakam mana ilumpat na orang kursa terus dituturkan bener ayah anda pun tangkal cari gol kan pada amat waduh bener iya mbak di dia orang ini yang ngaringkel benusuk ngiriman teh di dinya teh ngaringkel salah ngaporai ngomong ndek ka mana sia caknya nate cakakana teh kula mah hayang nyaho ieu unggal poe dikiriman di mana teh ulah sok hayang nyahong geus bae sia mah aing diparentah ku Allah unggal poe ngiriman sia teh lantaran sia ikhlas cak orae teh ieu geus ulah kudu nyokotan ti dieu ieu mah geus nu aing cak orae lain nu aing teh di kita ngurusan ieu ku Gusti Allah. Lobana sabaraha teh cakak ulah nyaritakeun lobana teh tak pae moal beak ye. Loba jasa ieu mah ye diandap pentang caringin, geus bongkar ge ku hudang deui pentang caringin. Bangun da dihudangkeun deui ku Yusuf Kala ye. Tah. Emang kitu meureun dongengna tanggal caringin mah nya. Ngan ora jore jasa pan eta, nyantok pan ora ieu. Sekarang ngaranna cekakana dan teu kula mah aya nyawa. Lah, dia lain aya nyawanya nu cokotnya aya nyaho. Ceknya nanti kangen cari cokot bahaya siap. Bahaya bertarung cekakana, penting mah hasil bae eta. Ulah cekore teh dikiriman bae aing teh ieu. Dikiriman ku Gusti Allah teh teu samarangan, mun sia tambah ikhlas aing ngiriman deui ka ditu. Aing teh ieu teh ngadekeun ku Gusti Allah, kuari mah kakarak sadirham sebab ikhlas ya seutik. Kalau mau ikhlas yang gede, wah ini kiriman mau di 2 dinar. Lalu saya ikhlas jasa kakak dibikin kabeh. Lantaran ieu mah aing menguji keikhlasan sia, Gusti Allah, kakak sadirham doang, tingkatkeun teh ikhlas sia. Ya bisa. Cekakan angel ka sugih. Akhirnya mau apa monggol kakana teh kadinya. Gelut jeung orae, dak iket aku juot teh. Kulo orae bensurul, marah orae. Lantaran orang sancap gede, sedok, tinggal adina bayi kakak balik ke mana? Teknya ieu kakak, aduh, kapangi, di tangan-tangan ada pun beringin. Di mana sia cak orai? Ente kalau mendek yang kakak sia, kakak sia geus pae. Kunaon tuh dipaehan? Bongan ngalawan ka aing. Emang kunaon nyana hayangan ieu, hayangan harta nu ku Allah dititipkeun ka aing. Nah, kulantaran maksa atau wadis, aing teh teu bisa ngalepaskeun lantaran ku Gusti Allah titah di kitu, nan garangar dirasa. Saha bae. Pokona mah kudu dijaga bener-bener, saha bae nu kadinya kudu dilawan. Akhirnya pasti itu tah. Eta kunaon buncunur ieu ku kakak dia palu. Ulu aing buncunur tah, gara-gara nama. Kita tuh ulama ampura bae. Dia yang moal naon mah ora ge moal naon. Ora teh moal naon. Geus bawa ka ditu Gusti di bambu, dikubur. Cak adina teh kiamat, ieu nasib kakak. Datang deui orai sadir hample. Keke rai, ulah ka mana lana. Ngobrol heula. Itu orai teh tim sukses kan berarti kan. Coba can paham kena beri jelaskan bae ku aing. Aduh. Majero-jero aing ngejelaskeun nu kieu mah. Aing mah dina kitab sia awas ya, pacar Golkar itu lain. Ngan aya persamaan doang. Cek adina teh kula ieu sabarang kehilangan kakak. Kula teu bisa diterus. Cak ore teh kehilangan kakak. Aing geus sarua bae. Aing inget aing ieu. Kasia aing karunya lantaran saya teh kapan kehilangan kakak aing ge deudeuh jeung nyaah kasia. Aing emang teu karunya cak ore ka karunya sebab dia kehilangan kakak. Tapi aing ngaca kana buncunur gede jasa aing gereget kakak kasia. Cak adi emang sok ngaca. Ulah ngomong.
orai di kacau rengan. Ai ngomong tebun cudur ngomong cenah. Tah, aya kitu cakak teh. Geus ieu mah tingkatkeun deui cak orai. Pokona asal ditingkatkeun ikhlas ya, aing pasti dikiriman deui. Kiriman nu leuwih gede deui cek Gusti Allah, tambahan meureunana. Geus. Si orai ngeunah mah kumagahan ngaji bae. Saya teh orenganan eta siloka dongeng wali dina kitab kos kitu teh siloka. Ai asli nama kuari ye. Ai magahan ngaji bae. Ayo bae si ikhlas, urang sok nyaho kapuhuna ka dieu. Segala jadi tim sukses, segala kiai, segala proposal. Saya teh keur ngadeukeutan orang. Kiai lamun ka pamarentah berarti kiai keur ngadeukeutan peurah orang. Asal geus dicop batu peurah orang, ngagoler kiai. Ngagoler, mantap kitu di ditu geus ngagaloler kiai, di kulon ngagoler, di wetan ngagoler. Makanan modal segala. Eta sebagian lagi tingkatkeun ikhlas eta teh hakikat kabeh Gusti Allah dikiriman saha jelema nu maca Al-Qur'an ngahartikeun ka Al-Qur'an ngembangkeun Al-Qur'an dijamin ku aing cek Gusti Allah dijamin hayang meuli kapal udara ge ku aing teh dijamin sia Gusti hayang sia ngarasakeun naon kitu ngaranna naik kapal dibere ku aing sia minimal kapal nu di kamar sia we heula tumpakan tuh ya panjang kalau mau disurahkeun mah kok kitu teh. Itulah dagang ge sarua. Lamun urang keur dagang, ulah sok nyaho kapuhuna. Urang masuk inti teh bosna di mana ieu? Bosna di mana ieu? Aya nyaho ka bosna, ditoktok atuh ku bos. Ditoktok ku pegawai kos. Kotok tungguna mah ka bos datang teh nyana ngagoleh teh dipake. Teh udah sok make sliding tackle kos kitu. Kalem-kalem ge wayah naik ieu. Wayah dengan sendiri nah. Komok nu magahan ngaji mah tingkatkeun ikhlasna sesuai jeung ikhlasna bakal dibere imma langsung di dunia wa imma jaga engke di yaumul kiamat di akhirat. Ulah osokna deukeutan orai lantaran peurah kata didu. Sanajan tangkal caringin lobah bulukna ngan nu ngageugeuhna orai asal geus sedok ku orai atawa di cakik ku orai dipakok asal kena peurah orai ngagoler kajen hukuman ngatak kiai Golkar mah kena peurah teman ye lah ieu dongeng teman dari sana kos kitu jadi tanu dak arang geus asal nu ka Golkar bae padina santina 100 tinggal 10 imah eueuh si kiaina lantaran tadi namagahan 100 kuari jadi 10 teng baralik bae lah kesel mama tegang ngojek eta teh berarti kena peurah orai Golkar ya Katu menang sliding-slidingan tentrem bae lantaran geus diatur ku Gusti Allah Subhanahu wa taala wallahu a'lam.